cicing sote dina Gunung Simul aya dina Sagara Siloka ngancik dina Pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi itu hartina dewek hideung wujud banget bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi na lain Semarna ai Nabi Adam di jieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh euy Allah anjir kayaknya da dewek babacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili uluh artina meureunnan lain asli kieu si laingna nu mikir tong dimitoskeun atuh atuh da beh dieuna mah kejeung aya kuburan Semar cenah. Moal ara rebel mah kitu. Nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah. Sabab Semar teh cenah di dinya, tah ai gorowong teh naon? Oh, molongpong. Tah di dinya Semar teh ayana. Lain ieu, lain nu katanya ku sia. Daya mah cermin. Nah, cermin mah pan Hasyum. Cerme sama sia teh. Cerme mah dinya barang kaluar tito teh cerme. Cimareme teh sia teh. Alah nya. Kamana karep atuh mikir teh si lain teh ilmu teh loba deuleu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipake kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anjir tanya pipaseun deui nya capek teh. Maka jeung eueuh sagala rupa. Keur naon disembah atuh ari eueuh mah. Oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya. Kanu aya. Atuh ka makhlukna nu aya mah. Jadi lieur ya ieu. Jadi nyembah mah kudu kanu eueuh. Beuki lieur aki-aki teh ieu mah. Musingkeun
da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh katakis ari aing talete deui can ka harti mah tulisnya di leketek ngaheureuyaan ongkoh di kakolo teh nya Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh Allah dalah ngomong cek ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut peka agama mah semar lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh Allah teh kenaon atuh disemar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener dia aing ngomong kitu mah ngan ieu perbah eueuh teu ngarti teh deuleu sok can tamat sia nanya teh tah bongan sia nu nanya teu tamat aing ge mau ditamatkeun lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong tah lamun sasamet ngabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sehat teh ngabuntut bangkong pada teh nyaho jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu nya aing ngajawab deui tah tamat ayeuna mah jadi eueuh babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka Bapak teh si edan nya anak aki pinter lu kalikuna Bapak hampura abdi udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek tak itu ya hapunten Bapak hampura ti saha nya ti Bapak lamun geus dihampura ku dewek keur naon dah geus lieur deui ya kan tong ka dewek deuleu urang ka Allahkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh artina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek nya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mah keur jajan tak ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon lamun dibere hampura cah lieur ieu lieur euy contohna mah kieu meureunan abdi teh boga salah ka Bapak Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku Bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh sanu tenang di dunya sakitu diudag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikayakeun deui jadi panjang atuh Semar alah sok tanyakeun ka kiai aidunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning
jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modal teh kunaon teh da di akhirat tuh tenang modal sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya di batang kahirupan dunya nya teh akhirat nya dina surat Waduhe teh walal akhiratu herulaka minal ula surat Waduhe ge bisa ngan anu teu bisa mah uken Waduhe walaili ida saja Waduha walaili ida saja dawing mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekkeun heuh kapan aya ku ilmu parabot mah beunang tingning apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi Waduhe walaili ida saje eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur didab'an lisikol tak kitu da jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana tah kitu nu matak dewek ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba heuh teu bisa ngarealisaksikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh euy ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah alieur Pak heuh lieur pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu beri cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun anging Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet kerjing dek ka mana sia init Allah yu aki-aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semahkeun angin Allah Allah jika mana-mana oge iya nya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh ta eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi, ladang basilat, ladang judi. Tong boro make jeung ladang judi, ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui. Oh Semar ieu, Semar mana we? Berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang. Tah eta
apa aya lagi di Tegah Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu bersih deui nya pawongannya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelema nya Pak atau ngejat beung jang nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji mau ulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana maka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang geuning Semar teh Pak eusina mah da dewek mah gamaran cermin cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen nya eunteng dewek mah jah alah Semar ulah kaget badranaya ujang tinggali itu saha ieu ya uluh dunungan Bapak ngegidik itu dunungan pada kemana nya amuing cara rekcok dewek nanya ke Semar jeung Nabi Adam heula mana gitu ceuk akah heula mana nya tetep aya Nabi Adam dan maneh nama gamar telat kuring atuh teu kabejaan rame bisa wah jadi yakin aya nama Allah teh eueuh tong sok kitu teteh nyilakakeun Bapak masih dawala ngambek Pak keun antep heula keukeuh aing mah eueuh Allah teh tong sok kitu Pak ngambek jadi dawala tong dibejaan ku bapaknya geus antep cenah mikir maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelanna namun eueuh nu ngadamelna berarti aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karabak karasa ketempo naon makhluk teh mah eueuh panten dibejaan Pak geus suci nya lain mun asa pangyahona ieu jelema atuh tanduk teh nu kieu kaituna teh sesebred we hayang pasea nya manehna geus nyaho ge dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong ka itu teh aduh ampun dunungan Pak ulah kaget badanna ya ayana semah aturan rawuh ya naon Pak teuing ya aya naon ieu teh nu aduh geuning duh naon Pak teuing ya aduh geuning dunungan ieu teh semakat kaget kunirakan ningali kaget kunirahan ningali kang sampun prapta ya sampun prapta aduh aya anak nun
tapi noda mengaturkan semakaturan rawuh pangresa juragan pangaulaan kali nanti eta geningan ieu kersa rumpaheun sareng saha deui ieu teh dunungan teh kalayan aya pikerasaeuna kaulan semah haturan rawuh agan semah haturan rawuh anom Badranaya kulan loh pamunteuna tingali dewala bakatut kitu hasem saur bapak tadi tos kabaca ku abdi manahna ieu nuju baluweung bapak ngeunah-ngeunah sia hirup di dieu dikiriman ongkoh ti puseur dayeuh teu sangka miyuni ucing kalakuan teh alah ka bapak ka abdi teh saha kan kabeh ti bapak nepi ka anak teh da tiba heula oge bapak titah nyingkah urang teh acuh